Bismillahirrahmanirrahim. Masya'nu wujudut tolabi inna masanu antar buka husnal adab. Ayat hak rububiyah, ayat hak ubudiyah. Hak rububiyah nyata hak-hakna Allah. Hak ubudiyah nyata hakna hamba. Nya kitu deui aya hak dan kewajiban batur ka urang, aya di hak dan kewajiban urang ka batur. Ulah mikirkeun hak kewajiban batur ka urang, tapi pikirkeun hak dan kewajiban urang ka batur. Dan sababna lamun urang terus-terusan mikiran hak kewajiban batur ka urang, eta teh matak nyapekeun kana hirup, melelahkan, menyakitkan, mengecewakan. Lamun orang terus-terusan nuntut hak kewajiban batur ka urang, capek hirup teh jeung moal ngeunah hirupna ge. Naon ari hak jeung kewajiban batur ka urang? Nyaeta batur teh kudu alus ka urang, kudu bager batur teh ka urang, kudu mere batur teh ka urang, kudu perhatian batur teh ka urang, kudu ngertikeun batur teh ka urang, kudu selalu aya ketika orang butuh batur teh ka urang kudu aya. Talang urang terus-terusan mikiran kadinya itu bakal loba kecewa. Sok we dirasakeun. Kunaon maneh? Urang kelalieu pangsi teu ngeunah teu betah itu kunaon sih? Si enak si eta kuda ge hayang urang mah maenna teh ka urang teh tah teu ngeunah. Atuh kayang mah si eta teh ngartikeun atuh ka urang teh kitu lain. Meuni teu peka si eta mah ka urang, cik atuh mikir pan kahayang urang teh kieu. Nyaho urang teh keur butuh pertolongan, nyaho urang teh keur butuh kalah eueuh. Lamun misalna urang terus-terusan mikiran hak kewajiban batur ka urang rek nepi ka iraha ge, itu bakal terus aya nu ngaranna kecewa, loba nyeri hate. Tapi kudu kumaha? Pikirkeun hak kewajiban urang ka batur. Jadi ulah mikirkeun batur teu ngartikeun ka urang, pikirkeun urang ngartikeun teh ka batur, eta penting. Ulah mikirkeun batur mere ka urang jeung teuna, tapi pikirkeun urang mere teu ka manehanna. Ulah mikirkeun batur ngabantuan ka urang, tapi pikirkeun urang ngabantuan teu ka batur. Jadi pola pikirna dibeneran, prinsip hirupna dirapihan. Nek nepikeun keur majelema mah hese deangan otakna ge teu sararua kabeh, kahayangna buda beda.
Urang teu bisa ngarobah ka hayang batur jeung hese dehana lain teu bisa hese. Nu bisa dirubah nya diri urang sorangan. Hese ngarobah batu supaya mereka urang. Robah lamun urang ngarobah urang jadi mereka batu babari eta. Hese supaya batu ngertikeun ka urang nu bisa darobah mah urang bisa ngertikeun ka batu. Saur Kanjeng Nabi khairun nas ampauhum linnas, panghade-hadena jelema teh jelema anu manfaat jang batur. Lain jelema hade teh anu narima manfaat ti batur lain, dibalik eta. Panghade-hadena jelema pangunggul-unggulna jelema anu loba mere manfaat ka batur, lain jelema anu narima manfaat lain. Jelema anu loba ngartikeun lain jelema anu dimengerti ku batur. Lain kitu. Nya takdir mah Allah nu nyieun, takdir mah Allah nu nyieun. Habis sok kaumpamakeun kieu, lamun aya sayuran bahan nasarua nya alat-alat masak nasarua dipasak ku jelema anu berbeda, itu rasana bakal berbeda. Dua jelema misalnya teh ye meuli bayem atau meuli kangkung tah ye pasak kumana ieu bahan-bahan dipasak kuduan ieu yakin beda rasa. Sok sanajan bubuna sarua, takarana sarua bubuna tetep rasana bakal beda. Kemudian nu hiji bisa masak, nu hiji teu bisa masak, geus pasti. Nu teu bisa masak mah beureum teu karasanna, nu bisa masak mah jadi ngeunah. Takdir teh Allah nu nangtukeun ngan ngeunah jeung teu ngeunah takdir tergantung urang ngolah. Kumaha cara olah takdir? Olah pikiran urang tiga tadi. Ulah mikiran hak jeung kewajiban batur ka urang, tapi pikiran hak kewajiban urang ka batur sakarena. Lamun urang teu mikiran hak urang ka batur, tapi urang terus mikiran hak batur ka urang, moal ngeunah hirupna. Sengsara, hirup mah sengsara. Teu paduli batu mah kasepeun kasepeun, teu paduli batu mah rek benci, teu paduli batu mah kamureukeun, teu paduli. Nu dipedulikeun kurang kumaha carana urang nya ka batur, kumaha carana urang ulah ngeun ka goreng ka batur. Batur benci teu paduli urang mah, teu nuntut batur supaya cinta ka urang, teu kudu nuntut nyaah ka urang, nu penting mah urang tuntut di urang supaya leuwih nyaah ka batur. Moal nuntut batur supaya mereka orang tuntut di urang supaya urang mereka batur, kakarek nya hirup kitu.